Sirawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saraswati netep antep kasalakina terus kedal di lisan. Ini Kang Rawing jigan uninga kana eta kaayaan Kang. Jadi nah kaman atuh ayeuna Rasanti teh Kang. Saraswati jeung Ayu Manganti bisa ngabandungan tahapan ajen kawaspadaan Sirawing. Tetela geus bisa nganyahoankeun kaayaan anu acan diterangkeun ku Saraswati, kitu deui ku Ayu Manganti. Tenang lanan Raswati, tenang. Akang atuh era kangarana numpi diri di jero guha tempat anu jauh kaditu kadieu. Tapi masih keneh kudu dibejaan ngeunaan kaayaan anu acan dijelaskeun. Tah, ngeunaan Rasanti, akang henteu atawa can bisa nangtukeun sacara pasti aya di mana. Nu jelas aman, jeung salamet eta heula weh anu penting namanya. Ayu Manganti netep ka Sirawing terus milu mairan caritaan. Nanging Parawing prayogi ka uninga ieu teh ngeunaan Kang Angling dina waktos ayeuna teh sasatna aya dina cengkreman jalma jahat nu mawi kedae ngaditulungan Pak. Sirawing katingali ngahuleng sakedeung teu lila nyarita deui bari nyerenge seuri. Cek bapa mah henteu kuna naon nyai, henteu. Malah salamet bisa ngaloloskeun diri engke dina waktuna anu moal lila deui oge geranya bisa tepung lawung gerajeng urang tiluan yeuh. Keun tenang. Henteu kudu salempang. Nu penting sing percaya kanu ngatur ieu kahirupannya. Ayu Manganti ngahuleng sakedeung asa percaya asa henteu kana caritaan Sirawing harita. Tapi ras inget deui kana pangalaman anu karandapan ku Jaka Sinangling buah hatena
waktu keur aya di jero guha legok panamping bisa dilatih ilmu silat ku si Rawing ngaliwatan impian. Tangtu B eta kajadian teh lain ngan ukur kabeneran kitu cek pamikiranana. Kajurungku rasa penasaran. Harita ayu manganti terus tumanya kasih Rawing. Nanging ngeunaan Kang Angling aya pengalaman anu kawilang aneh. Betiap wengi anjeunna teh nyorang impian tepang sareng salira Parawing, sareng latihan jurus malahanan. Kumaha eta teh dugikeun katiasa kitu geuningan. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Memang dihaja. Piraku we sahanteuna nyaahna bapa ka anak atuh nyai. Teu kitu-kitu acan mah atuh bisa cilaka meureunnan anak bapa. Pan ari ku cara kitu mah saeutik gedena aya bekal tah jaka Sinangling teh. Nanging Kang Rawing, nah leres Rasanti teu kunaon Kang. Abdi masih kene salempang Kang. Cek akang oge kudu percaya kanu ngatur ieu kahirupan henteu kudu make jeung salempang. Seperti halna si aja ka Sinangling alias si Keling anak urang. Ngan akang sorangan memang harita mah teu nyangka lamun jaka Sinangling teh anak sorangan anu keur diteteangan. Mun tos ngeunaan eta mah Kang. Nanging aya deui hal penting anu kedah diuningakeun ka Kang Rawing ieu teh. Nyata ngeunaan ayana panangtang di Setopeng Mayit Kang. Tah iya ye ayu manganti geus apaleun ka eta jalma anu ngaran Setopeng Mayit kumaha wesena. Saraswati ngareret ka ayu manganti anu dereret surti harita terus milu mairan deui caritaan. Memang leres Parawing sakur para jago anu kantos tepang kalayan bantro kakuatan jeung Setopeng Mayit kitu daek diri abdi. Jelas, ngaku secara jujur ilmu Setopeng Mayit teh memang hebat luar biasa. Sedengkeun eta jalma ngan ukur nebarkeun mamalaka sasama. Sarua noja anu jadi korban. Numawi harapan para jago anu tos uninga ka Parawing miharep pisan supaya kajahatan eta jalma tiasa diungkulan ku salira. Kitu ta Parawing. Si Rawing ungut-ungutan teu lila kadenge nyarita deui. Bisa jadi si Topeng Mayit elmuna memang hebat jeung luar biasa ayu. Tapi keur urang tiluan teu make kudu salempang atawa sieun. Sabab sakumaha hebat jeung luar biasana ilmu bogana manusia moal leuwih hebat batan kakuatan jeung kahebatan nu maha kawasa. Sumberna segala rupa kakuatan anu aya di alam pawenangan teh apanan ti nu maha kawasa. Eta kayakinan urang mah ayu. Nanging eta Setopeng Mayit teh henteu tiasa teras diantepkeun tindakanana Parawing. Margi upami diantepkeun jelas bakal nambihan jalma-jalma anu janten korban. Nyakeun belanan, keun belanan. Da geus waktuna oge pasti panggih jeung bapa nya. Nu penting ayeuna mah urang geus riung mungpulung ngan ulah terus kajongjonan cicing di dieu nya bisi teu panggih jeung jaka Sinangling Raswati. Saraswati neuteup antep kanu jadi salakina teu lila terus nyarita. Janten urang ka mana atuh ayeuna teh Kang Rawing? Nya ayeuna mah urang tinggalkeun weh ieu tempat. Keur naon lila-lila aya di dieu ari lain rek numpi diri deui mah nya bebarengan jeung akang. Urang neangan pasawahan geranya neangan belut belut geus lila aya geulis henteu nyobek belut tara kaasaan cobek belut buatan ibu hidup Saraswati. Ayu manganti resep henteu kana cobek belut. Saraswati rada baeud ningali salakina kalaka bangun anu tenang-tenang. Kang Rawing mah anger taun teh bet kalaka tenang-tenang kitu geuningan. Ari geus akang kudu kumaha? Akang kudu kumaha Saraswati? Kudu ajaran-ajaragan, kudu igel-igelan. Kangaranan geus numpi diri, teu manggih nginum jeung dahar mah
wajar lamun ayeuna beuteng yo karasa lapar. Cek Akang oge Saraswati kudu tenang sing regreg hate nya. Becieun ku anu can karuhan ulah salempang cek Akang oge nya ye ulah salempang cek Akang oge nya teu kudu naon kitu teh sieun ku si Topeng Mayit. Sanajan bisa ngapung luhur ngapak mega palibasana leuwihna teh eta bisa nerus bumi napak sancang sakti bandraguna otosana bojona kulit eta mah masih keneh kakuatan anu aya di dunia. Mun ku kakuatan anu boga ieu dunia jeung pangeusina Akang sieun. Sabab eta mah sumber sagala rupa sumber kekuatan jeung ilmu kitu tah. Nya pan aju kitu din. Cek si Rawing bari ngareret ka Ayu Manganti anu dereret ungeuk bari terus ngawalon. Nya memang leres Parawing. Ari nu maha kawasa mah anu kagungan urang-urang sadaya. Janten ayeuna kumaha salajengna bade ngabujeng ka mana ieu urang teh Parawing? Nyari cek bapa mah ningakeun ieu tempat weh da piraku urang terus-terusan aya di dieu. Kitu tah cek bapa mah nya. Mata kitu tah jelasna mah hayu urang nyang. Sanggeusna ngarasa cukup aya di dinya. Akhirna harita si Rawing terus ngajakan Saraswati jeung Ayu Manganti ninggalkeun guha legok panamping kalawan harapan bisa panggih jeung Jaka Sinangling. Sedengkeun di tempat sejen sanggeusna ngarasa moal kasusud ku si Topeng Mayit. Harita manehna neruskeun pamaksudanana geus sanuju ka guha legok panamping, tempat di mana si Rawing anu jadi bapana numpi diri. Waktu Jaka Sinangling ngaliwat ka lebah tempat anu sepi, tur loba ririmbunan jeung tatangkalan. Harita Jaka Sinangling ngadenge sora awewe jeung lalaki anu keur ngarobrol. Ngan jelas dina obrolanana teh siga anu bari otel ocon di antara dua insan anu keur jajab rasa kasuka. Kajurung ku rasa panasaran, harita Jaka Sinangling terus nguru ka lebah sumberna sora. Sanggeusna deukeut sarta diintip ku Jaka Sinangling, tetela Wiguna jeung Dewi Angrum geningan. Wiguna diuk nyarande kana tatangkalan di lebah tempat anu ieu. Sedengkeun Dewi Angrum ngagoler dina luhureun pingpingna Wiguna anu diukna nanggunjar. Jaka Sinangling ukur ningalikeun, daya niatan pikeun ngaganggu da puguh manehna oge ngarasakeun kangaranan anu keur mancakrama kacinta mah dalah sanajan manehna oge upama jeung Ayu Manganti memang pasti bakal kitu. Kadenge harita sora Dewi Angrum anu nyarita. Bet jadi hoream ce Dewi mah rek balik deui ke tempatna si Topeng Mayit teh ye. Da sigana teh betah keneh kieu be ece mah supaya urang bisa terus babarengan tanpa aya anu ngaganggu jeung nu ngahalangan. Kitu tah ce Dewi mah kumaci ari Wiguna. Wiguna nyerenge seuri bari terus ngajawab. Aya-aya bae ce Dewi mah. Nyari ngagugu ka hoream mah abdi oge sarua ce. Dari kahayang mah urang teh bisa terus babarengan najan nepikeun ka irah bae oge. Tapi tujuan urang pan hayang ilmu anu leuwih hebat ce, supaya dibere ilmu tambahan ku si Topeng Mayit anu akhirna urang bisa malaskan nyeri ka jalma-jalma anu kungsi nganyarikeun hate urang. Pan kitu ce. Teu waka kudu bingung ku soal eta cek cece mah. Sabab anu jago jeung hebat ilmuna teh dengan ukur si Topeng Mayit hungkul cek cece mah. Masih keneh loba jago-jago anu sejena. Matak naon? Urang teu guru ilmu ka si Topeng Mayit. Beratna keur ece mah embung panggih deui lah jeung si Sanca Dawuk Wiguna. Nah kunaon make jeung embung panggih deui jeung Sanca Dawuk ce?
sedangkan Sanca Dawuk apan sakitu gede perhatian anak ka Ece. Jelema anu kitu patut bisa diandalkan jadi salaki. Bodoh kacida ari cek Ece malah menepikeun ka kudu daek dijieun pamajikan ku si Sanca Dawuk. Balagog meureunan Ece teh. Mun kitu mah urang duaan jadi teu leumbeuki jero ieu mah Ce. Bahaya Ce. Nyan teu bahaya. Puguh resep be Ece mah kanu jero-jero teh. Nyamun teu maksud teh resep keur Ece mah. Anu matak ngajadikeun bimbang keur Ece mah. Balik deui kitu ka tempatna satopeng mayit atawa entong. Cek Wiguna anu gagah jeung kasep kumaha? Dewi Angrum bari jeung ngomong teh dina waktu harita ramo-ramo leungeunna nyoga do Wiguna. Wah, kateuing atuh Ce. Abdi oge jadi bingung ye. Ada sikap Ce Dewi seperti kitu mah. Ngan ieu be bahayana teh. Mun kaayaan urang nepikeun kekanyahoan ku Sanca Dawuk. Bisa-bisa cilaka ke abdi Ce. Nabat letik buri geningan lalaki teh. Henteu kudu sieun atawa salempang cek Ece mah. Naon hakna Sanca Dawuk make jeung maksa atawa neken ka urang? Taya hak naon-naon cek Ece mah. Wiguna geus rek engab ngomong deui, tapi acan oge engab. Ngadada, harita aya jirim jalma anu ngajorelat luncat kaluar tina balik tatangkalan. Waktu eta jirim jalma mancuh dina tangtunganana, Wiguna jeung Dewi Angrum ting gurubug kaget. Sabab teu nyangka anu datang teh tetela Sanca Dawuk geningan. Wiguna jeung Dewi Angrum katingali pada sepapias taya getihan beungeutna, teu nyangka meureunan bakal aya Sanca Dawuk anu datang ka dinya. Wiguna jeung Dewi Angrum gancang narangtung bari neuteup ka anu anyar datang. Beungeut Sanca Dawuk beureum lir upama besi atah beuleum. Sorot panonna semu hurung, napas anu semu gahegak, kadenge harita manehna nyarita. Edan maneh Dewi Wiguna. Kumaha ni sia lungak lanyap kurang ajar sia ngahina ejeng ngahianat ka aing ha. Dasar jelema anu teu bisa dipercaya. Aing can sudi rasaning ati sia lamun teu ningali si laing duaan kojor kulengan dewek dina waktu ayeuna sia. Menang sajongjongan mah Wiguna jeung Dewi Angrum eueuh anu bisa nyarita lantaran masih keneh kasima. Sanca Dawuk kadenge harita nyarita deui, amarahna minuhan jero dadana. Awewe anu dipika cinta ku manehna tetela kalakah hianat. Wani sia maneh hianat ka aing Wiguna. Nganu ngarti si laing bosan hirup lamun kieu masih ada lo. Sajelema anu kumaha wani hianat ngahina ka dewek nganu ngarti sia moal lila umurna. Ku ayeuna kieu, ayeuna dewek bakal namatkeun riwayat si laing duaan sia. Dewi Angrum sadar kana ancaman bahaya anu bakal tumiba ka dirina dina waktu harita. Nu matak gancang harita manehna datang nyampeurkeun maju ngadeukeutan ka hareupeun Sanca Dawuk. Kang Sanca, abdi sadar Kang, tetela si Wiguna memang pinter oge ngalo ejeng mengaruhan diri abdi. Akhirna abdi jadi kapangaruhan ku sikep ejeng carita anana Kang. Anu akhirna abdi jadi kabawa ku sakaba-kaba ku ieu jelema anu ngaran si Wiguna Kang. Abdi teu boga salah, bener. Iya lantaran kesalahan si Wiguna. Si Wiguna memang pinter ngabobodo. Majarkeun teh Kang Sanca Dawuk cenah geus teu bisa dipercaya deui ku si topeng mayit. Abdi rumah salah Kang, geus kabobodo ejeng kepangaruhan ku si Wiguna. Anu si mana horeng geningan Kang Sanca Dawuk masih keneh dipercaya geningan ku si topeng mayit. Mun kitu mah nipu tah si Wiguna teh. Puguh be, Wiguna kaget anu lain dikieuna ngadenge caritaan ti Dewi Angrum anu saperti kitu. Bet Wiguna sorangan anu didedatkeunana kanyataan anu memang di luar dugaan. Sanca Dawuk neuteup ka Dewi Angrum telila terus nyarita deui. Bener eta omongan bieu teh sia Dewi. Ulah coba-coba ngulinkeun deui sia ka dewek. Ingetkeun, dewek lamun geus amek moal make kudu pandang bulu dina ngalakukeun tindakan ka sesama sia. Pokona maneh ayeuna kudu terus terang sia sok. Kang Sanca, piraku abdi rek hianat Kang. Ngan lantaran pinter ngahasut ejeng ngabobodo si Wiguna ngajadikeun abdi kapangaruhan ku manehna Kang. Sing percaya ka abdi Kang. Ayeuna si Wiguna
rek ditinak nya suka beh ari keur abdi mah sabab abdi oge ngarasa dibobodog ku eta jelema Kang. Sanca dawuk tembong dina waktu harita mureleng ka Wiguna. Bener-bener tumplek ayeuna mah amarahna ka Wiguna anu beuki pias beungeutna lantaran teu nyangka Dewi Angrum bakal tega nyarita saperti kitu ka Sanca dawuk. Heh. Jadi si lain hayang ngarebut si Dewi Angrum si Wiguna. Gede hate sia. Bener-bener si lain geus bosan hirup lamun kaya kieu mah. Ayeuna si lain kudu narimakeun sia akibat tina tindakan si lain. Setan sia. Wiguna sanajan geus bisa ngukur kamampuhan diri sorangan moal bisa menang upama kudu ijen jajaten jeung Sanca dawuk. Tapi manehna oge ari kudu disalahkeun kitu bae mah embung. Tenang ke Kang Sanca. Kuring teu rumasa ngarebut atau mangaruhan ka Dewi Angrum. Nu jelas kuring sorangan memang henteu nyangka tacan oge kebat nyaritana geus dipegat manten ku Dewi Angrum. Kang Sanca, Kang ngaranan bangsat mah di mana-mana oge moal make aya nu ngaku Kang. Bangsat mah bangsat we. Jelas abdi kaduhung segede gunung nu matak jelema saperti ieu ya si Wiguna. Ngabahayakeun Kang, kudu ditindak Kang. Wiguna geus henteu bisa ngabela deui diri. Sanca dawuk jelas leuwih percaya kana caritaan Dewi Angrum. Dewi Angrum mundur ka tukang, sedengkeun Sanca dawuk langsung ngawangun pasangan. Sikap nu ngandung ancaman lain ngan ukur ancaman kosong tapi bakal jadi kenyataan. Wiguna narik napas panjang sarta ngarahuh jero hatena. Teu nyangka lamun kasuka salila ieu kudu mahal ditebusna nyata ditebus ku nyawa. Si lain dina poe ieu konyor sia ku leungeun dewek di Wiguna. Geus eueuh deui waktu jeung kesempatan pikeun si lain minta ampun sia. Rasakeun deui ieu. Pada rajak anu bakal tumiba ka si lain sia. Wiguna masih keneh nyobaan nyadarkeun Sanca dawuk tina kakaliruanana. Tenang Kang Sanca. Ulah beunang kepangaruhan teu puguh Kang. Pokona mah kudu asak sasareula ieu sabenerna. Wah, montong loba bacot sia Wiguna. Wani si lain nyagap seuneu, si lain kudu wani sia ngaragap panasna deuleu. Wani tindakan kudu wani sia tanggung jawab kan akibatna deuleu sia. Rasakeun ieu hapiet ya. Sanca dawuk dina waktu harita maju kalawan garang da puguh tujuanana hayang ngabinasakeun Wiguna. Kapaksa sakuat tanaga jeung kamampuhanana dina waktu harita Wiguna ngabela diri tina gempuran panarajang lawan. Tapi sanajan Wiguna ngabela diri nepikeun ka beak dengkak paribasana, naon hartina tahapan ajen pangartina Wiguna pikeun Sanca dawuk anu geus memang tahapan ajen pangartina jauh di saluhureun Wiguna. Komo ayeuna kangaranan Sanca dawuk keur muncak amarahna. Akhirna geus teu bisa ditawar deui naon rupa anu tumiba ka Wiguna dina waktu harita. Runtuyan panarajang Sanca dawuk ngahantem kana bagian anggota badan Wiguna, ngajadikeun Wiguna ngagero panjang bari jeung awakna ngajengkang terus ngabebengkang. Tina juru bibirna ngalei getih anu masih keneh seger. Buk kiuk kiuk cebrot dak cekop des. Cengkang kebut. Wiguna rubuh ngabebengkang geus teu bisa deui hudang. Sanca dawuk pancuh dina tangtunganana ningali kalebah Wiguna anu geus rubuh ngabebengkang. Kadenge dina waktu harita Sanca dawuk nyarita di barung bari ejeng seuri lantaran ngarasa suka hatena ningali Wiguna geus eueuh daya. Jelema saperti si lain sia wadi-wadi hianat jeung kurang ajar ka dewek ha. Si lain bener-bener gede hate sia kieu Wiguna. Ayeuna kaayaan si lain geus ngabebengkang saperti kitu ha. Sakedeung deui sia.
rasakeun ku si laing kumah nikmatna ngalayang nyawa ninggalkeun raga sia. Kojor sia dina waktu ayeuna si laing deuleu ha. Dewi Angrum ngan ukur ningalikeun kalebah Wiguna bari ngegerendeng ngomong sorangan. Wayana Wiguna kudu ditarimakeun akibat anu tumibaka diri anceun. Dari kitu teh mah lantaran bongan sorangan make jeung kapanggih ku si Sancadawu. Cacakan lamun teu kapanggih ku si Sancadawu mah ieu naon rupa kajadian tinang tumeureunnan moal nepikeun ka aya buntut anu saperti kieu. Hanjaka padahal Wiguna cacaka anu keur meuceuna ejeng nyugemakeun deui. Tetela Dewi Angrum ngan ukur ningalikeun geus taya karep hayang ngabela atawa nulungan ka Wiguna. Wiguna ngarahuh dina jero hatena. Kanyataan anu karandapan ku dirina dina waktu harita bener-bener pait ejeng peuheur karasana. Sedengkeun Sancadawu katingali harita ngalengkahkeun sukuna ngadeuketan kalebah Wiguna anu masih keneh ngabebengkang geus teu bisa deui hudang. Sancadawu eureun gigireun Wiguna bari terus nyarita. Sakali ngajajak ku dampah suku dewek dina labadana kenca si laing Wiguna geus bisa dipastikeun si laing bakal ngalayang nyawa sia ha. Jajantung maneh bakal ancur ku jejekan dampah cekor dewek. Samat kolot maneh sia papatkeun jampe modar deuleu Wiguna. Dina sesa kakuatan ejeng kasadaranana Wiguna masih kene sempet nyarita ka Sancadawu puguh embung ari nepikeun ka kudu binasa ku Sancadawu mah. Ampun Kang Sanca, anu salah lain kuring hungkul Kang, ampun. Tapi Dewi Angrum oge salah Kang. Wah, montong loba ngomong sia. Geus eueuh deui waktu minta ampun ayeuna mah sia si laing deuleu. Leuwih hade rasakeun ayeuna mah akibat tina hianat ka dewek sia ha. Jaka Sinangling anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian bete tega ningali upama nepikeun ka Wiguna kudu ajal binasa ku Sancadawu. Kajurung ku rasa karunya ka Wiguna harita Jaka Sinangling ngacorelat uncat kalebah Sancadawu cerat cileng. Jaka Sinangling mancuh teu jauh ti tempat Sancadawu ngagetkeun Sancadawu anu teu nyangka bakal aya anu datang. Jaka Sinangling neuteup ka Sancadawu terus nyarita. Jaka Sinangling anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian bete tega ningali upama nepikeun ka Wiguna kudu ajal binasa ku Sancadawu. Kajurung ku rasa karunya ka Wiguna harita Jaka Sinangling ngacorelat uncat kalebah Sancadawu cerat cileng. Jaka Sinangling mancuh teu jauh ti tempat Sancadawu ngagetkeun Sancadawu anu teu nyangka bakal aya anu datang. Jaka Sinangling neuteup ka Sancadawu terus nyarita. Ngabinasa jalma anu geus teu daya, jalma anu teu bisa ngalawan, estu lain tindakan jalma anu nyatria Sancadawu. Anjeun teu kudu binasa ka Wiguna anu geus tanpa daya. Bet era ngakukeun jago tapi binasa ka anu geus eueuh daya. Mun cereng di barung ejeng ngahegak Sancadawu harita ngadenge caritaan Jaka Sinangling saperti kitu. Setan sia, wani sia, mamatahan ka dewek ha. Maneh lamun kitu mah pesan hirup Jaka Sinangling. Mentang pipilun kana ieu urusan dewek sadeuleu. Sabab ieu lain urusan si lain, kahardi. Jaka Sinangling tetep tenang sikepna. Kangaranan nying hareupan jalma saperti Sancadawu memang kudu tenang.
ningali aya anu datang nyatana Jaka Sinangling. Dewi Angrum harita gancang nyamperkeun nangtung gigireun Sanca Dawuk bari telila terus nyarita. Ieu jelema anu ngaran Jaka Sinangling kawilang jalma anu memang teu bisa diantepkeun Kang. Urang kudu sakalian we tindak ieu jelema teh. Nu mata Kang Sanca tong satengah-satengah. Kudu sakalian aya nama jeung ieu si Jaka Sinangling. Podaran sekalian Kang. Sanca Dawuk neuteup ka Jaka Sinangling terus nyarita deui. Si Laing memang teu boleh jadi gangguan sia, ha? Memang sakuduna jelema saperti si Laing dibinasakeun ku dewek. Jadi wae panghalang sia. Geura saya ka diri sia si Laing, pikeun binasa kulegeun dewek dina waktu ayeuna Jaka Sinangling. Jaka Sinangling nenangkeun geteran hatena. Manehna oge sadar kangaranan Ijen Jajaten ngalawan Sanca Dawuk can tangtu bisa unggul. Sanca Dawuk sakuduna anjeun era sabab beunang diadu domba ku awewe anu sok padahal wiguna teh babaturan sorangan ongkoh cenah hayang disebut jago tapi naha rek binasa ka jalma anu geus tanpa daya. Lian teh eta alasan tindakan teh ngan dumasar kana keterangan ti sapihak nyata sifatna ti awewe. Hanjaka bener-bener hanjakal Sanca Dawuk sakuduna jalma saperti anjeun geus leuwih asak ku pengalaman bisa leuwih ngarti kana bener jeung teuna caritaan sapihak anu ngan ukur ti Dewi Angrum hungkul. Wah, montong pipiluan kana urusan batur sia deuleu maneh Jaka Sinangling. Ieu lain urusan si Laing sia deuleu. Nu penting maneh sia kudu tanggung jawab. Sabab geus wani-wani ngabela si Wiguna anu geus jelas. Ngahina jeung hianat ka dewek sia. Nya, lamun anjeun keukeuh boga anggapan saperti kitu mah, teu naon keur kuring bakal ngalayanan kana karep jeung pemaksudan anjeun Sanca Dawuk. Setan sia. Si Laing bakal konyor sia dina poe keneh Jaka Sinangling. Moal aya nu bisa nulungan sia. Ulah waka langsung mastikeun kitu Sanca Dawuk. Sabab kangaranan kahirupan manusia di alam pawenangan teu bisa sapinuhna ditangtukeun ku anjeun. Kuring oge tangtu Sanca Dawuk moal cicingeun da puguh kuring oge bisa usik. Jada sia. Coba-coba sia kaluarkeun kemampuan si Laing Jaka Sinangling. Tanah ye hak dia.